Tiba-tiba kepikiran hayang boga hawu, jadi we tempat bakar sampah dirubah jadi tungku dadakan bari jeung ala kadarna. Pan nyaeta ari anu direncanakeun masuk jarang-jarang terjadi, matakan imah dadakan tiba-tiba kepikiran hayang boga hawu langsung we lumpat ka dieu ka tempat bakar sampah, urang jadikeun tempat hawu. Dan nyaeta lamun saepeun gas teh sok tiba-tiba kepikiran hayang boga hawu dan nyaeta males berat nyanak gas ka warungna, apa pedah teu boga duit gitu. Jiga nama dua nana eta teh matakan ayeuna mah urang langsung we ngeserkeun sampahna, terus urang milari batakona kanggo tungkuna ka ditu ka dieu ieu teh milarian. Urang nyeun ala kadarna we supaya tiasa mirun seuneu, supaya tiasa nagokeun katel jeung langseng. Teu kudu alus-alus, nu penting mah fungsina, jang engkin teh pami saepeun gas teh babari tinggal ka dieu kana hawu kanggo darurat. Ieu teh tos digasar geser asa dengdek wae ku abdi teh dikitu kieu, ieu teh masih keneh dengdek wae. Sugan jengjotkeun ieu teh si batakona abeh teu dengdek. Apek teh entos dijengjotkeun mah batakona jadi ieu teh jadi cicing tuh si katelna oge. Tah ayeuna mah si katelna entos cicing tinggal we ditutupan tukang-tukangna abeh rada pageuh rada rapih. Tos kitu mah lumayan ieu teh tos katingali bakal hurung bener ieu teh si hawuna teh. Urang piceunan ieu anu laleutikna batu-batuna, tah lanjut we ayeuna mah urang sasapu urang bersihan abeh teu katingali teuing jiga tempat sampah. Abeh bara resih abeh enakeun engkin pami masakna, dan najan tilas kandang entog oge ieu teh moal geuleuh dan tos sataun lebih kosongna oge. Sugan urang pisah-pisahkeun heula sampah plastikna, urang sapukeun we heula da nyaeta geuninganan ngadurukanana teh masih keneh pareum keneh wae henteu hurung-hurung. Urang sapukeun we heula, urang bersihan heula, tah entos bersih mah lanjut we ieu urang nakolan ieu awi ieu teh tilas pager entos teu dianggo, urang takolan we urang jieunkeun suluh. Sugan we urang korekan heula taneuna abeh rada jero, terus dipurulukan ku lebuna abeh rada haneut-haneut, tah ayeuna mah geuninganan gur we hurung seuneunana teh. Alhamdulillah tungkuna tos hurung, tempatna tos bersih, jadi engke teh lamun teu gaduh gas teh tiasa dijadikeun tungku darurat.